Semangat kene Bu. Semangat kene. Ketunggu. Mual Tigra. Semangat. Pada dia semangat. Semangat. Insya cobi tes semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40%. 40%. Tambih, siap ditambih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ambak-ambakan. Wow. Slow. Masya Allah. Ibu-ibu pada ngerasaan begini. Ya lampu. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaquna fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ay kama qala Allah 'azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Simkuring dipika hormat para sepuh anu sami rawuh, para guru anu luhur ku ilmu, para ulama anu jadi penguat ieu negara, para kiai anu jadi penguat ieu negeri. Teu hilap oge ka Bapak RT kalih ka Bapak RW anu kadang kala hese sare gara-gara mikiran BL, gara-gara BL belas. Bapak Kuwu anu luar biasa tadi orasina, nasihatna. Tepuk tangan dulu Bu buat Bapak Kuwu. Pengawasan tetap jalan, tetap sholat tetap jalan, jalan-jalan kumaha hese teu boga du minyak mah alhamdulillah innalillahi gitu. Jadi guru unggul, aduh masya Allah ya Allah masya. Tehilap oge para pengatur acara, pengatur waktu, pengjajah acara nu dimuliakeun ku Allah, para santri-santri ya. Nah, masya Allah. Yang bodas, nukiru, nuherang mana itu.
Ibu-ibu ku Allah dibikarindu. Amin gitu Bu. Ibu-ibu ku Allah dibikarindu. Bapak-bapak ku Allah dibikar cinta. Bapak error di awal daerahnya gitu ya. Jauh-jauh dikasih ke dia error. Gara-garanya kereta karincong glowing. Allah. Ibu-ibu nuku Allah dibikarin lu. Bapak-bapak nuku Allah dibikar cinta. Kemana bapaknya? Pak. Pak. Insyaallah. Mugia sehat sadaya. Sehat uluhul. Otak. Sehat Tuhan enggak? Sampean. Sehat ke tengah. Hate, bu hate. Lain ngaring untuk sudah ku. Mugia segala rupina ku Allah digampilkan, dikucurkan rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah ka ieu kampung, berkah ka ieu negeri, berkah khususan yakni ka negeri urang tercinta Indonesia. Sadayana berkah amin. Gado hutang lunas hutang. Gado hutang gado sing lunas ya, hayang lunas. Ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lunas sadaya hutang. Amin. Mudah-mudahan nanti Pak semakin cantik ganteng. Budakna ibu ya. Amin. Ibu mah bisa gitu atuh bisa sama deui. Mudah-mudahan yang barangkali ada di saleh soleha penerus ya ulama-ulama dia. Amin ya robbal alamin. Atuh bumi lo dianggot calik, masjid lo dianggot calik, berkah salawasna. Para panitia anu luar biasa hebatna, mugia ku Allah dikucurkan segala rubi rahmatna. Salam mudah-mudahan ia kempan jantan wasilah yang syafa'atul uzma di baginda agung Nabi Muhammad sallallahu. Puji miwa syukur terhatur ka Allah nu Maha Ghafur. Nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur. Makana Bu urang kedah tasyakur tadabbur atas nikmat supaya urang henteu kalebet jalmi-jalmi anu kufur. Di negeri batur mah Bu salat pun digempur, salat dilempar gas air mata. Ibu-ibu nu nganggo kerudung ditodong ku senapan. Buka atau ditembak? Ibu kami gitu mending dibuka atau ditembak? Dibuka atau ditembak? Cicing budak ya ibu tembak mana ditembak sana. Ditasik kayak ini ditodong ku senapan. Mana buka atau ditembak? Kata si emaknya saya buka dulu, tembaknya mana sih? Mulai nembaknya kabur. Lihat ya Allah ya Karim. Syukur ke Allah, tafakur tadabbur atas nikmat umur, sabab orang dipasihan rizki ku Allah, dipasihan nikmat di Allah subhanahu. Alhamdulillahi rabbil. Salawat wa salam ka junjungan orang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul anu mulia Bu, suri tauladan, pemimpin nu bijaksana, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ka umatna, mulia pangkatna, dicintai Allah, dipilih oleh Allah, terpilih oleh Allah sanes ku manusia. Makana Bu pami aya nu ngejek Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, ngadamel karikatur, diinjak-injak, wajar ke pami urang sakit hati Bu. Kemana suaranya? Wajar ke pami sakit hati, wajar pami urang nyeri hati. Sabab naon? Nabi cinta ka umat. Di akhir ayat Nabi ngadoa ke Allah, sahanu digoroku Nabi Muhammad, ummati. Bahkan kata Nabi Muhammad, ya Rabb,
akhir hayat manusia itu sakit pedih, sakaratul maut pedih, maka saudara Nabi Muhammad timpahkan rasa pedih naka kaula ya Allah. Masya Allah, hebat Nabi Muhammad. Ibu cintakan Nabi Muhammad, bapak cintakan Nabi Muhammad. Sekali ibu, halo, habisnya dulu lah, Ibu Mimin ayah, Ibu Tarsi, Maedo, Maimunah, Maimane, Bu Maisarah, Maisirah, Butut, Ti, ayah, Buta, Ti, Butet, Ti, mana? Mudah-mudahan sehat ibu saudara. Bapak Maman ya, Bapak Momon, Bapak Mimin, Bapak Mimin, sehat saudara, sehat alhamdulillah. Siap, semangat siap. Lihat, buat cinta ke Rasul, naon bukas cinta ke Rasul. Halo, naon bukas cinta ke Rasul. Di antawisna nyata orang nyiarkan salawat dina hari Jumat, Masya Allah luar biasa pahalana. Siap cacacan dikawitan salawatan ulah. Siap salawatan ulah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala tauha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah cinta di Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bin nabi rasulillah. Wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi hadil badri ya Allah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lamun ngaji kudu jam ulah tadi nyohak lamun tarisan bisi gondol kalong. Lamun ngaji kudu jampe ulah tadi nyohak lamun tarisan bisi gondol kalong. Diawali ku bismillah, diakhiri ku hamdalah. Tuhan diawali ku bismillah, diakhiri ku hamdalah. Maka ilmu manfaat di dunia jeung di akhirat. Tuhan maka ilmu manfaat di dunia jeung akhirat. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasul. Habibillah. Rasul enggak?
di bumi masing-masing bawa kenal hiji jadi gue capek sallallahu hadirin rahimakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu subhanalladzi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla subhanalladzi asra maha suci Allah subhanahu anu parantos ngajalankeun Nabi Muhammad di mana Bu? Halo araya teh. Wian deui, maha suci Allah Subhanahu anu parantos ngajalankeun Nabi Muhammad di mana? Ka mana? Tepih ke Masjidil Haram teh Bu. Aya nu kantos ka ditu. Mudah-mudahan dia sadayana angke tiasa ka ditu berkunjung ziarah. Amin ya rabbal hayang dari itu hayang dari itu ngadoa ke Allah subhanahu yang bari nabung duit nu moal isa yo ngadoa bari itu nabung hese hayang siap nabung siap naon nabungna salat nabungna tu tahajud sok tahajud tara Bu halo sok tahajud tara tara hayang ka makan sok tahajud tara Sagapung hese. Iya, susah teh pantesan minyak di Indonesia naik. Siap tahajud siap. Loh, Masya Allah. Masjidil Haram Nabi Muhammad sallallahu alaihi diperjalankan ke Allah subhanahu wa ta'ala di Masjidil Haram, contoh dia Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa anu bodas Masjidil Aqsa deh hayang susu deh sok neneng tara biar Ustaz neneng heula ih kartu cingir bias alhamdulillah sekedik atau seueur lu sok seueur satu nih agar diperesnya sapi dan sufi ada di Pak Yudi dua sufi mana ya lei subhanalladzi asra bi 'abdihi laila Nabi Muhammad diperjalankan ku Allah subhanahu wa ta'ala siang atau nabi wengi nah make wengi Tina Al-Quran laila tiis atau aina ge haruda tiis enakna di kumaha Bu kegepan kucing kegepan malam-malam ku Allah diperjalan ke Masjidil Haram luar biasa hebatna indahna luar biasa Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa di mana Bu Masjidil Aqsa teh di mana halo di mana Palestina aya nu kantos ke Palestina perang dengan Israel pernah ya sigana wajah belah dia pernah dengan Israel perang kusang di wajahna parwek itu pokoknya ceraan daya lampu pancana tukang kade Bu ieu carang lampu di tukang ieu nudutan moal nudutan mah insya Masjidil Haram ilal Masjid Aqsa Masjidil Haram ke Masjid Aqsa jauh perjalanan upami ditempuh ku onta tiasa 2 bulan upami ke pesawat sajam langkung upami jalan kaki duka iraha dugi Masya Allah iya ayah jalmi ngaku sebagai Rasul ngaku sebagai Nabi perjalanan Masjidil Haram ilal Masjid Aqsa cuman ditempuh dalam waktu 1 mil 1 mil
Kira-kira percanten debu aya jalmi perjalanan di Mekah ke Palestina saeutik percanten debu. Halo, percanten deh. Upami abdi nyarios Bu, tadi abdi di Tasik duit ka dieu cuman 5 menit percanten deh. Itu percanten visual saja. Gitu gak usah deh. Bu, abdi tadi perjalanan di Tasik ka dieu 5 menit percaya deh. Itu visual saja. Kayak dicek di mana masing-masing. Kamu lihat bang Serina bang Kaliknas. Visual kesina duit hayong dibuka dibeli duit tunggu palsu. Ya Allah, urang moal percanten aya jalmi menyatakan perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa cuma 1 malam. Kitu oge ku zaman dahulu para sahabat dikompori kunamina Abu Jahal. Mun ayeuna mah aya Abu Janda beres. Kuninga Abu Janda nya. Tong ningali ka dieu. Masya Allah. Ulah percaya ka eta setak perjalanan manya di Mekah ka Palestina dina waktu sapoting ngumpul teu aya nu percaya. Tas kitu di Mekah ke Palestina 1 malam naik ke luhur kemana? Kemana ke luhur? Kemana? Naik naon? Onta. Nah gitunya ini naik aneh. Ke luhur naik onta. Buro teh nu kumaha? Si bangka. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa perjalanan 1 malam naik ke angkasa lewat tembus ke langit bertemu dengan 70.000 malaikat. Saya cuy itu. Tapi foto ada. Bertemu dengan 70.000 malaikat. Salah satu nama malaikat pencabut nyawa. Gitu. Luar biasa. 70.000 malaikat Nabi Muhammad bertemu. Nu kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan para anbiya. Bertemu dengan sahabat. Para anbiya Nabi Adam alaihissalam dugi ka Nabi Ibrahim alaihissalam. Nu katilu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan yang maha mulia nyata Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat tidak? Hebat tidak? Kalau ibu benar hebat Nabi Muhammad, seorang manusia perjalanan di Mekah ke Palestina 1 malam naik ke angkasa Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah 70.000 malaikat bertemu dengan para anbiya. Kira-kira hebat Nabi Muhammad? Cingkarik hebat tidak? Orang seperti Nabi tidak? Borobar. Nabi Muhammad lahir nage beda kekawas surang. Nabi Muhammad akhlak nage jauh daripada orang. Nabi Muhammad luar biasa kesabarannya. Leres. Tersabar dacan Bu. Halo. Tersabar dacan. Tersabar dacan. Ada-ada sabar dacan. Nana minta duit, can diberi wae duit sabar ende. Sabar atau curi, boboakan atau biasa wae. Boboakan, saya sok boboakan. Dari tikot langsung. Bu, kami bulan kali boboakan wae pasien tikot. Siap, siap. Siap. Perjalanan luar biasa menunjukkan istimewaan Rasul, menunjukkan istimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kan ayat di laguna leres kumalaguna Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia nganana Turesya ini apa tadi ulangi Nabi urang sarerea Nabi anu mulia
Arkuresnya bangsana Ramana Gusti Abdullah Siti Aminah dibabarkeun di Mekah oleh sedang tahun gada Siti Aminah misaur waktu sabarna kaca di ngaca Yaman ing mengko di Madinah turun pancur Siti Aminah misaur kumaha saurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi lahir ke alam dunia ningali di bumina caang luar biasa bumina ayat cahaya anu ngemprai caang luar biasa nalika Nabi Muhammad lahir kamu kabum ari orang ibu ngelahirkan orang kali bercahaya atau nabi madem bercahaya atau nabi madem ya Nabi Muhammad Nabi enten maka Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nalika lahirna tos di sunnat eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi di bedel dadana dikeluarkan kandungna hatina dicuci ku Allah maka Nabi Muhammad mulia wajar lamun orang sadayana mika cinta mika dedeh mika nyaah mika rindu ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Nah itu dari peristiwa Isra Mi'raj bu mual biasa ya Isra Mi'raj ku orang biasa wae maka dilakukan ku orang nu biasa neta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam indah luar biasa akhlakna luar biasa karakterna luar biasa maka dina peristiwa ieu Isra wal Mi'raj aya hikmah anu luar biasa hebatna bu nah daras aya hikmah naon hikmahna bu naon hikmahna aya opat hikmah tina Isra Mi'raj anu mulia hiji hikmahna nyaeta Isra Mi'raj ngajarkeun ka umatna supaya urang biasa sab ibu mika cinta ka Rasul halo cinta ka Rasul hayang ketemu sareng Rasul hayang ketemu di surga sareng Rasul hayang dimuliakeun karena cinta ka Rasul cing balina Rasul ya bunya kami cinta ka Rasul abdi balina Rasul sabaraha hiji Nabi Muhammad aya 5 sabaraha 8 hiji aya deuna sanes belatukan bu alon dipanggat cinta ka Rasul bu aya sabriji Nabi Muhammad bu ribuan paling dia cik neng seperti Nabi Muhammad dua siap sadayana ikutan hari Nabi Muhammad citarik hari Nabi Muhammad eta jumlahna ayat 200 hiji Nabi Masya Allah Imam An-Nawawi menyebutkan takdimul asma disebutkan bahwa anna kasratal asma tadullu ala karamatil musamma bahwa seurna nami seseorang menunjukkan kemuliaan eta jalmi laras bu seurna Nabi Muhammad itu ana Hashim ana Hashir ana Ahmad ana Muhammad seurna Nabi Muhammad dugi ka 200 ibu namina sabriji ibu bukan namina sabriji ano enak maksudnya no lebo soalnya namanya Masya Allah maka kedah tiasa bahasa nami anu saya tina bahasa
Nah tina bahasa Arab Bu sabab sahur Nabi disebabkan dina akhirat innakum yaumal qiyamati tad'una bi asma'ikum bahwa orang ke di akhirat Bu bakal dipanggil ku Allah kalian nas asma urang nami urang wa asma'i abaikum sareng nami orang tua urang sadaya maka nami teh kedah sae Bu nami kedah sa tina Al-Qur maka kedah biasa bahasa Arab terus biasa bahasa Arab dan terus bahasa Arab dan siap belajar bahasa Arab ada siap belajar bahasa Arab Masya Allah nama bahasa Arabnya masjid masjid mana ibu nama bahasa Arabnya ibu Ummi dari musikan mau jadi musikan itu tangga untung kita tidak apa itu nah ya Bu siap belajar bahasa Arab Bu siap nah sabab bahasa Arab bahasanya ahlus surga ahlul jannah tinggal tina bahasa Arab ibu gaduh putra nalima canda tina Al-Quran ayah Pak Abdi Bu Ustaz Abdi ke murang kali tina bahasa Arab putra teh naon syaitan rajim ibu apa syaitan rajim tina tidak apa jadi aja bahasa Arab Bu Allah Akbar hiji dicelengkeun Ustaz Abdi ke sami tina bahasa Arab naon naru jahannam naru jahannam wating ibu kita apa naru jahannam naon artinya hah neraka jahannam hoyong nami naru jahannam hoyong aya nami artis kenang Ariel aya naon hartosna terang teh ibu Ariel hartosna Ariel teh dina bahasa Arab Bu rola yarilu hartosna teh acai naon hartosna jadi lamun budak bae Ariel aya alif di awalna Ariel rola yarilu ana arilu hartosna uing acai Ariel uing acai masuk banget enak makanya diajar bahasa Arab ya diajar bahasa seetik sedikit qalilan fa qalilan syai'an fa syai'an itu bahasa Arab gaduh putra 5 candak tina bahasa Arab tina Al-Qur'an naon tina Al-Qur'an candak tina Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin putra pertama namina Ar-Rahmanir Rahim kadua katilu Rahman jeung aya Bapak Rahman di dieu Bapak Rahim aya dina Al-Fatihah Maliki Yaumiddin kaopat kalimat Malik jeung Udin makanya Udin teh dina bahasa Arab Udin aya Udin namina aya mana Udin tinggal Udin mana Udin tukang dekat tinggal yang ngorok Udin 5 natina Al-Fatih jadi upami engke bulan Ramadan tacan arwih ieu 5 na ibu ka masjid burungkeun speaker tarik ibu sauran kana speaker Al-Fatihah kumpul sebab namina tina diajar bahasa Arab tubuh kan ke ditaos di akhirat man rabbuka naon hartosna man nabiyuka naon hartosna na imamuka naon hartosna tuh imam teh naon pemimpin teh saha Joko dijawab gitu nah ma imamuka Joko gitu menjawab nyesek sia dijawabkeun ka Allah nah Allah dia tak akan jawab dulu Allahu akbar jadi bahwa siap Bu belajar bahasa Arab siap insya alhamdulillah Masya Allah hebatnya bahasa Arab luar biasa belajar sabar maka hiji tadi hikmahna orang kedah belajar sabar nalika orang cinta ka Rasul tiru perilaku Rasul salah satu perilaku Rasul anu mulia nyaeta Rasul memiliki sifat
Sab. Tapi disagerengan kita Rasulullah ngagaduhan 4 sifat mulia cik sebutkan naon wae 4 sifat Rasul anu opat ya hiji. Halo. Hiji. 2 3 4 sidik hartosna. Sidik hartosna jujur. Atas jujur da candu. Darmaji dahar lima ngaku so saya gitu cuma tadi jujur aku bu siap jujur ke suami pengalaman saat itu ada pak karunia itu Lehande oh halo tipe kami kapayo siap jujur ke suami terus suami jambo acan nggak sarua tundun deh siap semangat nah badai ngekasih lah susahnya kia kan bu pandangannya di bulat ke sadayana di bulat ke bulat ke kia tak kia tina depan mata kia putarkan sarah jarum jari putarkan nah terus putarkan terus simpan di gado simpan stop tunggu gado mana gado jadi luhur aku iya pangkal yang habis kapal di sini dari kira error ini dulu amit nih gado luhur asalnya ayo ya sulap tuh paling hebat di gado pindah kaluhur 5 detik gado pindah kaluhur istighfarlah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khutaya ikuti bu ya Allah hapunten abdi parantos mindahkeun jaga kaluhur ya Allah baik saya ku Allah dicatat ditanya ke malaikat mana gado iya kita sah Ustaz Sufi ya wih misalkan gadan bu neng terus jang serayana hadirin rahmatullah bu halo gitu bu deket telepon ibu halo ibu saya palingan agak dona di luhur wajar karena ini jadi nanti sabar insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran fasbir sabran jamila sabarlah dengan sabar yang indah di rumah sabar di sekolah di kamar di pasar di pasir musikan siap sekali di rumah di kantor di pasar di pasir agar ngaji agar mikir kerjalan agar renah bapak-bapak renah ini bapak-bapak renah sabar insya Allah sabar kok insya Allah sabar masya Allah Nabi sabar Tiniti Nabi Adam alaihissalam sabarna luar biasa Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan ku Allah subhanahu wa ta'ala di surga naik ke bumi di bumi Nabi Adam alaihissalam bertobat ke Allah sabar alami tobatnya ke Allah 40 tahun bu hiji dosa Nabi Adam alaihissalam tobat ke Allah 40 tahun lagi
kantos bertobat ke Allah 40 tahun. Sahabat pikir berdosa tobat ke Allah 40 tahun kantos. Masya Allah ya Karim. Siap tobat siap tobat siap. Mata seerdosa, telinga seerdosa, mulut seerdosa, kaki oge seerdo, tangan seerdo, maka taubat ke Allah taubatan nasuh. Sabar dina taubat, sabar dina menjalankan kahirup. Keun wae minyak goreng naik, asal urang boga du, kamu meser, kantos jadi aya nu ngantri kantos. Henteu? Alhamdulillah. Dan mau ngantri dia mah dago, dia pindah ke luhur. Jadi mau ngantri. Waktu guna hebat dari dia mah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi ya dong buat waktu. Raja Pati, ayo tepuk tangan ke prokan. Siap bu, siap sabar, siap. Wahandi, sing tarik bu, siap sabar, siap sabar. Man sabara ghafira, sing sahaja sabar maka dia akan mendapat. Bu pinggir. Idza kana yaumul qiyamah yudha'ul mizan, nalika angke hari kiamat mizan disimpan terus dipersilahkan ke 4 golongan di antaranya kanu jalmi sabar. Naon balasan jalmi sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Jalmi sabar bu dipasihan buku catatan amalanna, dilimpahkan pahalana tanpa hisab. Masya Allah hebat ente. Hayong sabar hayong, siap sabar, semoga duit tetap siap. Masya Allah. Nabi Adam alaihi salam sabar, Nabi Ayub alaihissalam sabar. Nabi Ayub sabar henteu bu. Sabar diuji ku Allah. Naon ujian Nabi Ayub? Penyakitnya naon? Hah? Penyakit kulit. Penyakit naon? Buduk. Karena di buduk. Ente yang buduk mah. Siapa di sana? Dicek sebujurna buduk enggak? Karena dia nggak tahu sebut bodoh batu. Ternyata. Nabi Ayub alaihissalam ngagaduan penyakit kulit tadi disebutkan penyakit naon. Mual ayat saja Nabi Ayub sareng mual ayat santosna Nabi Ayub alaihis. Intina penyakit anu luar biasa hebat. Tapi Nabi Ayub sabar henteu bu. Sabar. Salatna tambah kiat tetapi tambah letoy, ibadahna tambah kiat tetapi tambah letoy. Itu hebatnya Nabi. Para Nabi maka orang kedah ditiru, kedah meniru akhlak baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sabarna. Laras ibu gaduh putra lima na terdamang kira-kira sabar henteu. Gaduh putra 5 nu 5 na teh damang, nu hiji orombeheun, nu kadua turuwisen, nu katiluna sisitun teu eureun-eureun. Saliurnya penyakit orang Sunda mah. Nu kaopatna kekeoman, nu kalimana hihileukeun. Aya kekeoman di dieu. Ini fokus jadi hihileukeun. Sahabat. Ayeuna musim corona leres. Kopi 8 gelas. Ini kopi 8 gelas. Nah, kopi. Ayah ini ada kopi aya. Masya Allah. Ibu sian itu kopi. Sian ku virus sudah. Sian mana ku virus atau ku azab Allah? Halo. Sian mana ku virus atau ku azab Allah? Ku azab Allah. Upami azab Allah sekali ku Allah ditiup hancur luluh lantak ieu negeri. Larasa. Allah ngagaduhan tilu tentara, tilu air, api, angin, air. Ku Allah diutus gebret hujan, banjir, banjir bandang, banjir naon segala macam tsunami terjadi, hancur. Angin, ku Allah ditiup angin puting beliung, hancur. Api, ku Allah dikirim diutus api. Gedung anu bertingkat, rumah anu kokoh, hancur ku api. Ku tilu hungkul ieu tentara geus hancur ieu bumi. Makanya siang itu ada Allah Subhanahu
sering-sering zikir ke Allah Subhanahu. Nalika ulang zikir insya Allah hati menjadi pikiran dan makanya upami orang hayang ngajaga diri orang maka jaga hati. Saudara Ajin kumaha, jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini, jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati ini. Masya Allah, hebat deh ya hati. Dina hati aya hiji anu kedah kurang ditanamkeun salah sawetna nyaeta sifat sabar. Wihan deui siap sabar Bu. Dina mana teu gaduh artos siap sabar henteu. Dina mana anu teu damang siap sabar henteu. Teu damang nyeri waos nyut-nyutan tos saminggu siap sabar. Daripada sakit lebih baik sakit. Amin ya rabbal alamin. Siapa? Sakit gigi mau jangan dulu walpuenya ditempel di dia tak mau ayatan sakit. Ibu reka mana? Reka mana Bu? Isi ibu mas sombong ditinggalkan salawat sakit gigi. Masya Allah. Mendingan saya kumaha cara nasihat? Salah satunya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir ke Allah Subhanahu. Makanya di awal surah Al-Isra disebutkan subhanalladzi subhana, diawali kumaha suci Allah, artinya membesarkan Allah, zikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering tasbih ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap tasbih siap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lanjut Bu. Ini namanya pembukaan ya. Gara-gara dagu di atas seperti itu. Tasbih ke Allah, sering zikir Bu. Tahu ke singsa jalma anu sering zikir Bu. Iya zikir teh, Bu, zikir teh. Iya ngirimkan energi panas. Jadi pami zikir ada tubuh orang teh. Maka namina virus bakal nyingkat tina tubuh orang lamun urang zikir ke Allah Subhanahu. Ucapkan qul la ilaha illallah. Ucapkan di hati, ucapkan di mana? Allah. Sakadena la ilaha illallah. Sekali la ilaha illallah. Allah. Hujamkan di mana sehingga mana orang bersih, mana orang sabar, insya sabar beres. Masya Allah. Nabi Ayub alaihissalam sabar, Nabi Musa alaihissalam sabar. Nalika ku Fir'aun difitnah, dicaci maki, dihina sabar. Terutama kisah dina Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad contoh anu paripurna dina kesabaranna. Rasul siap sabar siap sabar. Sobi angkat tangannya, angkat pandangannya, angkat ya. Simpan di pundak nang katuh kanan teman, pundak teman kanan. Di pundak rencana Nabi ibu mau aya dina katuh ya. Sanes kieu di eta dina kanan dulu ya. Siap tak gitu ya. Siap diikuti ibunya ke ibu. Itu kan diikuti. Bu ibu. Ditepuk entar ya. Cinta ada. Bu ibu. Jadi muslim itu harus sabar. Ulah letoy, ulah memlek, kudu sabar. Sabar. Nu kiri na Bu, tangan kiri ka pundak temenan kiri. Pembalasan lebih kejam ya. Sok cing tarik. Siap. Ya. Siap. Lebih sabar. Lebih khusyuk, lebih semangat,
mual tunduk, lamun tunduk, hati ikhlas, hati ridho, bisul yang wujud. Ya Allah. Sab. Nabi Muhammad sakatan Isra wal Mi'raj diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Pamanang ngantunkeun, istri ngantunkeun hijrah ka Taif. Di Taif sanes kenging pengikut Nabi Muhammad. Tapi di Taif Nabi Muhammad dihina, dicaci maki, dilempar ku batu sampai berdarah eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Malaikat lungsur ketemu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, angkat pandangan anjeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala supaya negeri Taif ieu ditimpakeun ku Allah musibah, ditimpakeun gunung anu aya di ditu. Ulah Nabi Muhammad, ulah malaikat. Ulah malaikat, innahum qaumun la ya'lamun. Saestuna ieu kaum Taif akan dapat hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi cintariku, siap sabar. Siap sabar. Dina salatna kedasa makana perintah Allah wasta'inu bis sabri was saum engke kedah sabar oge siap. Adik-adik saumna siap tamat siap. Siap tamat. Siap tamat. Siap sabar dina saumna. Siap mual gibah siap. Ibu sabar bu. Ulah ngobrolkeun wae bat. Ulah ngobrolkeun wae tetangga meser kulkas. Nah ibu nu panas di sini. Dikerok tonggong lain bareureun kalah kamar kulkas. Iya. Tetangga meuli motor anyar. Nah bulan. Udah kenal kok. Nah, dia lainnya. Makanya kalau sabar wekeun ibu. Iya meser kulkas anyar kedah sabar, meser kerudung anyar kedah encan jauh keneh kana lebaran ti ayeuna mikiran kana bajuna leres. Tos gaduh can judul lagu. Tos gaduh can couple aya namanya. Kapelan jeung suami, ari suami hayang hideung, ibu hayang pink. Liur, maka teh suami, "Leus, urang warna hideung, ibu warna pink, kita jadi keluarga Blackpink." Muah-muah kos ngapal. Sok ningaliannya videonya. Ih, sia tulisan siapa? Tong ningalian nu kitu ayeuna mah tidak kana HP wae leres, Bu. Urang kali teh isu-isu pika penting kana tuh, Masya Allah ya Karim. Abdi menangani kasus-kasus bu. Aya kelas genep nu alim sekolah henteu ibak 2 minggu gara-gara nyimpen wae HP. Cek abdi ku ibu nu diamekan bu. Kunaha budak nu nyimpen kana HP wae da ibu ge kana HP wae. Subuh-subuh kana HP, isuk-isuk kana berang-berang kana puting-puting kana maot nanya peng. Amin ya robbal. Maut nyepeng HP kerkil itu bukan. Hayang gitu hayang. Bari nyepeng Al-Quran. Indah maut nyepeng Al-Quran. Mari baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak bukan. Tobat. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dicanak dibuka halaman demi halaman membaca Al-Quran nalika harita malaikatul maut mencabut nyawa sumpi. Maut nalika membaca Al-Quran insya Allah husnul khatimah. Geraya mah kumaha kana HP jeung HP isuk-isuk kana HP kurang-kurang kana HP kela-kela aya kela ya kalau online shop sok aya nu pesan kana Shopee asok kana Shopee asok teh Shopee sebut-sebut nah aya nu lajada asok lajada henteu lada asok
Jalan ada ini Masya Allah. Sebelah atau sebelah? Kerame sebelah dari nunggu di mana-mana laras. Di dia sebelah kerame lagi ada. Ayah ibu main jalan sebelah. Ulangnya belak wainya. Bisi kan nyari patuan. Kemen seret, saya sauna gitu. Ya. Dua anehnya tidak terhiji berkali suara 10. Masya Allah ya kali. Pesan level 10 waktu jadi baru matinya. Masya Allah. Anjing ngamen saya. Bias lagi bias. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji hikmah Islam yang naon kedasa sabar. Punten ayeuna mah rada canggih. Ngaosna nyeratna kieu kitab aya di bumi, aya di bekal ka dieu mah sudah pinuh harusnya. Da moal dibaca ku ibu ge bekal ka dieu mah jangan naon gitu. Nah, kana ngaosna kieu kitab aya. Nah, hiji nyaeta kedasa sabar. Nu kadua hikmah natina Islam mi'raj nyaeta ujian keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Ujian keimanan ka baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi rukun iman aya sabaraha? Halo Bu, rukun iman aya sabaraha? 5. Tuh, rukun iman sabaraha? Rukun Islam? Rukun Islam yang 5 sana syahadat. Macam ulangi. Enggak sih, tak apa, mama udah, ya, mama udah namanya, itu udah, ngomong-ngomongnya dengan tinggal ya tuh mati dia mah, ya saya, rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa aja tuh, cingkot apa tuh, redaksinya ayat 2-nya, ayat puasa lah yang bisa keturun di salah-salah. Terus zakat untuk haji. Bisa mau dilanjutkan. Aduh susah gitu. Perlu KTK biarkan. Ya Allah ya Karim. Siap. Rukun iman sabaraha? Genap. Hiji iman ka atas iman ka Allah ta'ala Bu. Yakin tacan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah maha hebat Bu, maha luar biasa, masih nikmat ka urang sadayan. Naon nikmati Allah? Seueur. Di antaranya naon? Mata anu bisa melihat laras Bu. Mata tiasa ningali teu. Tapi aya jalmi ngagaduhan mata tapi teu tiasa ningali. Aya nu kitu bermata tapi bertelinga tapi terus dadona pindah karena tarang eta ibu-ibu di situ lampah. Sarwa nanti sarwakan. Ya Allah, nikmati Allah. Pasihan mata begitu indah, telinga begitu indah, tanganna, jari-jarina, jantung anu terus berdetak. Leres. Kantos sebut jantung berhenti walaupun 5 detik kantos urang menuju pulang jantung terus berdetak. Urang menuju jalan jantung terus berdetak, menuju mikir jantung terus berdetak. Leres. Bahkan menuju di WC pun jantung terus berdetak. Syukur ke Allah. Syukur ke Allah. Kumaha carana syukur ke Allah? Tingkatkan ibadah kurang taatna ke Allah Subhanahu. Ayat panggilan di speaker Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu ka suami dipanggil bebek. Panggilan naon? Bebek. Syai, panggilan syai. Suami ngajawab, ada apa syaitan? Syaitan kan syai dari manggilnya diteruskan jadi syai. Ulangi lagi tadi syaitannya. Emang diriku mirip syaitan. Dipanggil, bogahkan suami. Ayah. Panggilannya kalian panggilan anu lembut leres. Panggilan anu Fafa.
panggil ke suami dan lembut atuh. Sapatos Nabi Muhammad manggil ka istrina kalayan panggilan nu lembut nu indah. Naon panggilna? Ya Humaira, wahai perempuan nu cantik jelita. Ibu kantos dipanggil kitu ku suami. Ada kokolot teh nungkul. Makanan di badak perawatan. Hoyong kinclong ku minyak ledotkeun ka dieu. Kinclong tah minyak. Mahal. Eueuh nya wae atuh sab. Paminta ya minyak ku susu teh susu. Saya susu langsung karena sapina, dan kandang sapi kieu. Ya Allah ya Karim. Panggil suami kalian panggilan yang indah, kedah sopan san, kedah romantis. Da ieu mah atuh kumaha ayeuna mah suami noelan ibu noelan wae HP. Bun, engke lah atuh aya. Leres gitu. Bang tarik nawar benar dia. Duh ya Allah ya Karim, Masya Allah. Upami di bumi tercipta kalian mengikuti sunnah Rasul, insya Allah indah jadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Hayang jadi sakinah mawadah rahmah. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, salah satu sunnah panggil pasangan kalayan yang indah-indah lembut-lembut gitunya. Bapana ka dieu. Ayo kitu geus situ aya. Si eta mah dipanggil ngaranna. Duduk ka dieu. Aduh, enakeun atuh Bu. Panggil ayah. Ya, pakai makharijul huruf. Ada apa? Nana. Nih, baiklah ya. Oh ya Allah ya Karim. Pakai tato panggilannya Umi Abi, ditato Umi Abi. Panggil dengan lembut, dengan indah. Abi, Umi, Masya Allah. Cium tangan dulu. Bapakna ka sawah, ibuna gelar sajadah. Iya mah bapakna ka sawah, ibuna ka kibah. Itu marek benar tuh. Siap gelar sajadah siap. Lain gelar sajadah terus aya lilin sanes. Gelar sajadah ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha doana? Ya Allah, kasihan suami abdi rezeki anu melimpah ruah deras. Jadi pas engke suami macul, katinggalna aya belut. Gibah mah brok, aya orai macul ka suami maot di sawah. Innalillahi. Siap beramal baik siap. Amal soleh siap. Insya alhamdulillah. Masya Allah. Iman tenang tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, af'alun bil arkan atau bil jawarih. Iman diyakini dengan hati, yakin ayana Allah Subhanahu, tingali nikmati Allah Subhanahu wa taala. Halo, tingali nikmati Allah. Soca aya soca tiasa ningali. Ya bapak-bapak nu ganteng-ganteng gak ada dia, Masya Allah. Ya pangasan paling ganteng ya. Alhamdulillah. Kali itu murang kali. Leres. Ayana shot tiasa nyengat. Aya telinga tiasa ngadangukeun. Aya panangan tiasa nyampa. Tapi Bu, punten. Allah masihan keindahan ka urang, tapi dibalik eta urang teh lemah Bu. Leres. Naon nu urang tiasa disombongkeun tingali. Sagala nu kaluar tina diri urang mah kalotor galeuleuh. Serena ge leres. Tina mata keluar naon? Tingtalik tina mata keluar naon? Naon hartina cilo teh? Kecil geuleuh aya teh jalmi anu gugah bobona dicorekan kieu terus nuakeun. Aya di dieu aya. Geuleuh teu. Tina cepil keluar naon? Tai ceulik rasana kumaha? Asin cenah gusin mabung udah sayeunya. Ayah udah masuk melamutan tai ceulik. Gusin mabuk. Mana mak? Sudah diajakin rumah. Ya Allah ya Karim. Geuleuh teh tai ceulik Bu. Tina naon deui? Tina pangambung, irung tina irung keluar naon? Haji ngembay ya kalau 11. Aya tuh jami anu ngalamot kana eta lah.
kebetulan saya belum makan. Alhamdulillah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tina turun ke handap tina gigi aya naon tina waos. Endek gading, gading. Ari lu ngacai, gading. Ngacai sok bawa atau sengit bu. Dia sering ngambuan dah itu. Tahu sih. Gading didianya bangun tidur keluar gading ayam dikerok gadingna terus digoreng terus diuapkeun aya teh. Tina naon deui? Tina kuku aya teh kukuan, tina palongan payun jeung pangkergareun sadaya. Matak naon nu ku urang disombongkeun? Naon nu ku urang diagulkeun? Sadaya nu kaluar ti urang mah sadaya ge gareuk. Leres. Atuh kabituna tina kulit urang pori-pori aya keringat leres. Cobi cium keringat ibu, sengit atau lebih bau. Nah, sengit atau lebih bau. Bau Rexona. Nah, ya. Mah ya bau can mandi 2 minggu. Ya Allah. Nabi Muhammad keringatnya harum luar biasa. Masya Allah. Lanjut. Iman ka Allah, iman ka Rasul, iman kana kitab Allah Subhanahu. Naon kitab Allah? Kitab Allah teh naon, Bu? Anu pangker kitab Allah teh naon? Al-Qur'an. Cing badena Rasulullah Al-Qur'an aya sabaraha hiji juz? Aya sabaraha hiji surah? 114. Bu, tos apal sabaraha surat tina 114? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Aduh ganti waktu ini atas ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ngansa ayat kita lagi. Sok malam Jumat dibaca apalah ngansa ayat. Karena orang beriman karena Al-Quran 114 surah tos apal sabaraha surat anu ku urang dihafal. 30 juz urang tos hafal sabaraha juz, Bu. Siap. Ngapalkeun Quran siap, Bu. Baca Quran siap. Halo Pak Lidia, Bu baca Quran siap. Sabaraha ayat? Ini tesnya. Sabaraha ayat, Bu? Hah? 6.000. Anu tiasa ieu ku abdi bake dipasieun hadiah. Sabaraha ayat? Kantos ngetan dacan. Iya, kantos ngetan dacan. Iya, Mas. Tanggung jawab. Di mana? Kena bener di mana? Hah? Naokeun kupingkeun. Al-Qur'an ayatna sanes 6.660 ia mangrupikeun isi kandungan ayat Al-Qur'an anu ditemukeun ku Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Naon isi kandungan ayat Al-Qur'an? 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji, 1000 ancaman, 1000 kisah, 1000 ibrah, jadi 6.000. 500 halal haram, 6.500. 100 nasih mansukh, 6.666. Nanya tak? Doa. 60 doa. Cing, nus 6.000 tapi naon cing? 1000 naon? 1000 naon? Aduh. Barho ini, barho. Canggih. 1000 perin, 1000 larang, 1000 janji. Naon contoh janji? Tinggalin surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahagia jalmi anu beriman. Di mana salatna khus? Ibu seueur khusuna tapi sering teu khusuna. Sering khusuna, sering teu khusuna. Sering teu khusuna. Aduh kemarin kan sudah. Hayang bahagia, Bu. Hayang bahagia. Syaratna surah Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Berikutna alladzina hum fi salatihim. Bahagia jalmi nu beriman dina salatna khusyuk. Siap khusyuk siap. Allahu Akbar. Gusti hujan popoyan sendiri.
can maliminya batur geus antri gitu loh. Asal kabayang dunia nalika salat sok kabayang dunia. Ya Allah ya kali kumaha tanya awak ka urang nalika urang salat teu khusyuk ku Allah tetep dipasihan naon nikmat beres. Abdi bade ngetes heula tadinya. Jadi satriji atuh jumlah ayat Al-Qur'an teh hafalkeun jumlah ayat Al-Quran riwayat Imam Hafiz an Asim nyaeta 6.236 sebeji ditarik sebeji gampang hafalkeuna 6.230 genep. Ustaz tersetan atau 3 kali dibulak-balik datang tetap kadinya mushafna Imam Hafiz Mu'aslina kagungan abdi kagungan 3 mushaf Imam Hafiz an Asim, mushaf Imam Waras an Nafi', mushaf Imam Kisai, tilu-tiluna kagungan di bumi di Tasik. Tuh, benten-benten jumlah ayatna sabab naon contoh Imam Waras alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Imam Waras eta ayat pertama teh. Jadi seueur keneh Al-Qur'an teh luar biasa kurang udah dikali. Jadi jumlah ayat Al-Qur'an seperti 6.236. Masya Allah. Orang gara-gara kesunginya hafal masyaallah. Tetapi hiji lima kali singkirkeun heula. Hiji 2 3 nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi keluar kos Isra kos diperjalankan ku Allah keluar di masjid disayogikeun 2 cawan ku malaikat. Saur malaikat Rasul pilih antara susu atau arak. Naon nu dipilih ku Rasul? Rasul milih susu. Tah aya hiji deui ieu aya warna teh. Bu, halo. Hiji urang asalna warnana heran sapotos cai ieu. Seperti itu cara ngobrol wae. Hiji urang asalna warnana heran. Manusia lahir ke alam dunia tenyanakna naon tebogana naon lainna naon asalna warna hirup ke alam dunia dipengaruhi ku pola pikir jadi warna bod. Lamun asupna nu Islam nu hade warnana bakal hade warna bodas. Hirup di ke alam dunia bergaul jeung nu aneh-aneh warnana jadi kiruh asalna naon heran. Leres. Bergaul jeung nu teu saleh maka jadi kiruh, bergaul jeung nu goreng jadi kiruh, makana urang kedah ngamalkeun hikmah nu katilu tina Isra wal Mi'raj nyaeta hikmahna hijrah. Naon hikmahna? Naon hijrah teh? Berpindah tempat di tempat yang satu ke tempat yang lain, di Mekah ke Taif, di Mekah ke Masjid Aqsa. Nabi Muhammad pindah di Mekah ke Madinah ngajarkeun hijrah hartosna kedah berpindah pola pikirna anu kedah takwa. Siap takwa sadayana di rumah takwa, di sekolah, di pasar, di kamar, nuju ngaos, di masjid, nuju masak, takwa, nuju nyarios. Naon takwa teh? Takwa teh nyata takut ke Allah Subhanahu. Upami langsung ke Allah, maka orang bakal hati-hati. Tinggal ka dia Bu. Tinggal deh. Iya warna naon? Kiruh nusancana can bisa baca Al-Quran dusta teh merana teh pikiran kaditu ka dia maka saur Nabi kumaha saur Allah wahadu hijrahkan. Siap hijrah Bu, jadi jalmi nu sabar siap, jadi jalmi nu beriman siap, jadi jalmi nu bertakwa siap. Kumaha hijrah nyata pindah tempat cek Bu. Iya pami ieu dibuka dialihkan karena gelas eta kira-kira berubah tuh warnana. Halo, dihandai perataskan. Iya warna naon?
Kiro, upami dialihkan karena gelas eta jadi berubah moal warnanya. Hah? Sekali deui. Berubah moal warnana. Kan tadi hijrah teh merubah leres. Berubah pola pikir, berubah adab, anu baheulana hese salat jadi gampil salat. Nu baheulana cara jujur jadi jujur. Pindahkeun ka dieu tinggal ulah hijau tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrahkeun urang asalna bodas dipengaruhi ku amal-amal nu goreng jadi kiruh. Hijrahkeun. Siap hijrahkeun. Kenanan terpercaya bisul sekali deui pindahkeun sekali deui saya jabati depakan menjabati jadi penting kieu kembali kumaha carana kalau tadi kembali hijrah nu awalna tara ngaji ayeuna kudu rajin kamas pinuhan masjid salat pinuhan ya ieu mah kumaha salat maghrib 3 jajar salat isya 2 jajar salat subuh 2an ngajajar nu adang eta nu kamat eta makmumna kokoh jeung bedug kitu teh dia untuk beda. Ya kali. Nalika si adek kos bodas kieu ajak batur masih kru. Terus ajak, yuk can bisa sancana kiruhnya can bisa naos. Diajar ka masjid dia Al Hikmah, bisa naos diajarkan qori ku Pak Kiai. Dia balik qori. Si adenya can bisa naos asalna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقول ألف باء تاء ثاء جاء Iqra ini geus bisa naos si ade ajak batur aya nu main game teh ajakan ulah main game wae hayu ka masjid siap itu siap dakwah siap ibu suami kana TV wae nalika aya azan paehan suami TV na ayah tos adan ayah tuh apa orangnya lain komat dijawab teh kitu rasa geus komat aya ikut tos komat ngapa orangnya can takbir tos takbir itu geus takbir mah jawabanna bingung makana orang kada berdakwah ibu dakwah ka suami dakwah ka ibu siap si ade ibu atau nabi bapak tos jadi bodas beringkil sawab ngaos ka Al Hikmah ya di awas diajarkeun sagarupina diajarkan masalah fikihna, diajarkan masalah tauhidna, diajarkan masalah akidahna, kitab digali dibaca diganya, sadaya diajarkan, tos bersih, ajak batur masih kene kilo, siap diajak siapnya masih kene kilo dibodaskan siap, dia disiap dijadikan bodas siap, ya. Bayarannya kayak mahal aja sulam. Bohong. Iya ngarewasan tadi. Kumaha rahasia tuh. Mau undang-undang bocor tuh. Islamira doa di awal di kaina masih kena berlanjut bu pidoana minggu payun di ka Majalengka tanggal 25 ke Bandung, kaping 2 genep di Majalengka, kaping 27 di Tasikmalaya kembali tengahnya. Alhamdulillah seur ulman, kami seur ulman biasanya seur amal kita apa? Susu dong susu ya. Bu kami tuh seur amal karek seur
Nah hubungan amal jeung duit. Panitia puntennya ibu-ibu nyari. Tapi malah henteu amplop jeung duit cenah panitia. Punten. Cisi. Dia teh minta dia teh saudara bu abi teh kena ke Bandung. Jadi karena aya ibu dia abi ka dieu. Tapi dipikir dia rek naon ka Bandung da eueuh ngeulung. Jadi ka dieu. Masya Allah. Siap jadi herang siap. Tadi awalnya naon dia? Kiru. Hijrah jadi bodas. Ku sabab naon? Hijrahna ku sabab seueur ngaos di Majlis Salim Al-Hikmah. Terus alif mah teh. Ngaos ngaji. Lain bengong wae. Siap ngaos siap. Masya Allah. Ibu-ibu ahli surga amin ya rabbal alamin. Nu katilu terakhir geudegeun. Ya pas ada imut-imutan ibu-ibunya. Mang dipongkar geus kieu we. Ayolah leur capluk. Nah, adanya disolak mah punten. Sareng ngaji ade-ade mah. Abdi kantos di Singaparna Bu semalam suntuk ti Isa deui ka subuh. Ti Isa deui ka biasa diterapkeun oge. Ti Isa deui ka tabu 12 ieu musik rame qasidah. Ti tabu 12 deui ka subuh ceramahna. Tapi mustamina narakeun. Sabab naon? Aya sawer. Sawer. Tabu 8 sawerna 5.000, tabu 8 10.000, tabu 10 naik 20.000, tabu 12 lebih kali 50.000, akhirnya 100.000 hungkul. Naragan kieu aya. Mun duit mah kada dieu. Duit aduh dieu lah. Tapi teunana insya leres. Saroleh ha. Terakhir, hikmah tina Islamiyat ulangi hiji naon hikmahna? Sabar. Nu kadua kedah bertab, tilu kedah iman ke Allah Subhanahu. Apa hikmah tina Islamiyat? Hikmah nu utami nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenging wasiat atau Nabi kenging syariat nu utami nyaeta salat as-salat. Terus makana salatna kudu dikhusyukkeun Bu, salatna siap khusyuk siap. Kami sholat khusyuk bacaan ge Bu naon wae nu sok dibaca dina Al-Qur'an dina sholat Bu kulhu deui henteu Allahu akbar kulhu deui palak pindas eta nu dipake teh lecek atuh dinya cing urang teh seula wios dites wios palih dia heula ibu-ibu sholat tes Al-Qur'an ya insyaallah ya siap dites Bu dipayun deui ka punker tes sebatkeun ieu surat naon nya siapnya terakhir siapnya siap dok. Ngacu-ngaci wae aturan. Siap. Surat naon suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya'lamu anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Surat naon, Bu? Oh, surat naon? Baik dia, siap lagi siap kita siap ditesnya biasanya mah hebat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alif lam pinter. Udah ini pinter. Gimana? Sekali ini tes nih sekali ini siap kita siap. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Surat naon? Ih, gitu deh. Belanja siap tarik siap lagi siap dites. Qul a'udzu birabbin nas. Pintar tepuk tangan lah. Alis diajar contoh atau itu Bu. Nya bener. Hijrah ya. Malicik Bu. Sekali cik minta apal ya nanti ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Saja. Yasin. Nyari bukan apa surat seberapa kali ngaos, seberapa kali begitunya. Punten itunya hari. Ieu mah ngaemutan kasim
abdi nyalira bawa orang kedah teras menjadi insya dia nenen deh yes kan bahasa lama nenen loh ayat tuh kurang kali mama hoyong ayat tuh yang nyusu ya itu tuh hoyong naon tuh mimi siapa di bumi sana punten bangsa ya ibu itu ngasih ya ke hartas lo kartas kedasap kena bertap kena beri kena jaga sholat mengutami laras sholat subuh tararundu sholat lohor masih di kantor sholat asar kalah ke pasar sholat maghrib nonton Persib tadi ayat Persib sama kosong jagoan hebat ngaji pikiran Persib ngaji sholat isya ngakasur bosa tahajud diselimut sholat duha kalah belanja kumaha rek asup surga masya Allah tepukan dulu buat ibu-ibu semua alhamdulillah astagfirullah rabbal waraya minal khataya keras ya Allah ya Karim maafkan dosa saya ya Rabbana hapunna dosa saya ya Rabbana soleh-solehah putra-putri abdi saya ya Allah pasihan keberkahan ka ya masjid hikmah ya Allah pasihan kesehatan keuangan ya Allah pasihan keberkahan ya rizki ya Allah ibu-ibu nu ayeuna hadir di tempat ya Allah pasihan yuswa anu panjang berkah ya Allah kurang kalihna balageun palinter paleuneur ya Allah ya Rahman ya Allah ya Karim segera ya cabut anu namina virus ya Allah ya pemerintah nasaraleh adil ya Allah dikawin di luhur dugi ka handap ya Allah sadaya dipasieun keadilan ya Allah ya Karim ya Rahman pasieun kesabaran kanggo abdi sadaya ya Allah ya Allah tampi saum abdi sadaya ya Allah astaghfirullah minal khataya Allahumma barik lana wa sya'bana alhamdulillahirabbil alamin. Atau terakhir sebagai penutup dina acara ieu nyuhunkeun pidoana kanggo pribados enjing subuh pada lanjut di katasi sabab tabu 11 aya di acara mugia lancar sehat nyebutnya ibu duwih ka bumi dina bumina kada kenging katentraman kedamaian bu iman ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahirrahmanirrahim ya teh kami dipanjang-panjang mati assalamualaikum panjang duit ka subuh tapi panginten tekenging panjang teuing bilih tarunduh sawer bari disawer bu hayang disawer ku penyakit atau nepi ku artos alhamdulillahirrahmanirrahim